Bikin basreng pedas. Kembali lagi di vlog sehari-hari bareng Ceku ya. Boga basreng tadi teh menang meuli di pasar. Sabungkus hargana 5.000, isina teh 10 siki. Tah ieu teh tos menang ngeuretan. Tos dipurulkan oge ku tepung beras rosben ieu teh. Ngarah digalorengna teh jadina misan teu ngaharariji. Langsung we urang goreng dina minyak panas nya, langsung we tubruskeun we basrengna teu loba lila. Terus we dikocak-kocek garah engke asakna rata. Lamun teu ditipungan heula mah ngagoreng basreng teh geuningan sok nararempel ngaharariji. Tah jadi tipsna teh samemeh digoreng dipurulkan heula rek ku tarigu rek ku beras rosben. Pokona mah dipurulkan heula we. Jadi enakeun digorengna teh mararisah kieu jeung henteu cing baraletok deui ai ditipungan heula teh. Dikocak-kocek we ngarah rata asakna, terus ulah nepi ka tutung teuing. Namun geus rada coklat mah angkat we. Namun hayang ningali geus asak henteuna mah tingali we minyakna. Namun minyakna geus cicing henteu berbuih eta berarti geus asak. Alhamdulillah entos beres ayeuna mah teu ngagoreng basreng teh tinggal ngagoreng samarana. Abi mah samarana tadi teh ukur nyiksikan bawang bodas jeung cikur. Eta we hungkul goreng, tanggeus eta digoreng mah bruskeun we eta samara anu geus jadi. Bubuk cabe daun jeruk geuningan anu sabungkusna teh hargana 5.000. Bruskeun we tambahan royco saeutik, kocak-kocek pareuman we komporna. Geus pareum komporna mah bruskeun we basreng anu tadi teh ulah dicaian omat. Kocak-kocek we tuluy sina rata sina ngahiji tah samara jeung basreng teh. Namun sakirana enggeus mah langsung we parinkeun kana wadah. Tah ieu teh bisa oge jang ide jualan, ieu teh sakieu teh meunang we satengah keler wae mah. Kumaha baraya tuh mendingan kieu kurang daun jeruk ieu teh.